Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal. Harum mewangi sepanjang hari. Pusing, 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 pusing. Ki Kampak rek mere judul pamajikan rek di Malaysiakeun. Kunaon Ki bisa kitu? Tah eta teh akibat Bang Emok, Bang Mekar, Bang Syariah boga hutang teh katilu bang. Curhat ka Ki Kampak teh keur santai bari memandang gunungnya di kebon teh. Ki uing bingung, bingung kunaon? Gede hutang, uing teh nek nyokot uang pit 6 juta. Emang nek dikamanakeun? Nek di calling pisa, nek di ka Malaysia keun. Tuh gara-gara Bang Emok budak 2 nek ditinggalkeun, nek mangkat ka Malaysia bari jeung can pengalaman. Tah di dieu susah dari lepas dari jeratan hutang teh. Bang Mekar, Bang Emok, Bang Syariah saminggu kudu setor 350. Muterna ge teu beda gangsing, lelet. Mun kolecer teu beda kolecer kitu teh. Tapi duit teh eueuh mahina. Anger weh teu cukup karena naon? Jajan budak kasedot ku Bang Emok, ku Bang Mekar, ku Bang Syariah. Kan lieur, akhirnya naon? Pusing, 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 pusing. Awak jadi kaluru, rumah tangga teh. Mikiran eta sukses henteu bisa ngagade motor mimiti mah 2 kali 3 kali. Ditebusan si motorna teh beak deui duitna teh nu aya hutang ngagantung. Tah didinya kudu areling teh ulah sampai nepikeun ka nginjeuman nu kitu karena naon bungana gede. Ki Kampak mah teu woleh ngabejaan. Karunya